ya bos ya, itu mah dapat beli serius. Tapi tadi bohong neng, itu bukan saya dari pasar. Ringkit ya. Oh iya, ke mana atuh? Orang balik deui. Oh, tak ada hari. Mencet ada menang meuli. Kela orang jadi ingat ya tadi teh si Sardu yang si bos Pratama teh aya rencana rek meuli cincin ke merek kasih janda pirang. Urang boga ide deh. Milu lah pokoknya mah bro. Kalau pulang teh nanti sama si Emak nggak boleh keluar lagi. Ah, ini jalan-jalan dulu deh ke sungai. 5 menit apa 10 menit. Ya bener. Asa jarang pelingki lemur teh. Nah kamarana nya jelema. Si Bonen eueuh. Si Ujib kumu di. Iya mah. Sejaran nu sorangan kieu mah. Kemana? Pokoknya mah tong kamana tuturkeun we urang bere pelajaran si Dudu jeung bos Pratama teh lah. Aing masih bonen. Jigana bakal garut deui wae jigana teh mah. Malaur we dek ah. Mau onam nen tungguan nen. Sedih asa batur nak kieu Punten Kang. mangga neng. Nujunaon akang teh di dieu teh? Iya nuju ngalamun. Neng balik ke mana? Teh bade jalan-jalan ini teh. Oh jalan-jalan? Pengen ke sungai Kang, udah lama nggak ke sungai Oh, emang neng udah dari mana gitu? Tadi teh abis dari sawah nyamperin si Abah. Iya. Nganterin kopi neng teh, tapi dipikir-pikir di tengah jalan teh asa pengen ke sungai gitu. Oh gitu, mau ditemenin apa enggak? Gak usah lah Kang, udah deket ya. Oh iya, itu di sebelah sana. Mana tuh ya Kang ya? Iya, Jangan hati-hati. ngelamun, nanti Iya, kesambet. enggak. Assalamualaikum Kang. Ya, waalaikumsalam. Jadi sih. Gitu. Kemana? Aduh, Sardu ya teh diajak ke kota langkah yang ngompol segala. Buru atuh Du. Aduh aing. Ditunggu wae aing naon. Ieu mah diajak ke kota langkah ngompol. Daripada ngompol di kota mending ngompol di dieu atuh. Bos kala itu dan heula bos. Kita ke pasar teh kana ojek. Apa dek lempang euy. Ya kana ojek atuh kusawabaya mah ojek can aya. Yang urang lempang heula. Yang biasa yuk lah. Ya, bos Pratama setuju. Betul. Pokoknya mah dek, maneh cicingnya yo. Ini mah urusan urang, yang penting lihat dedek balik deui. Jadi ulah milu nyuput gitu nyuput. Bos, kemana teh? Hari ke kota. Ke kota. Arek narawon atau ke kota. Sudah bos. Kan gue arek naon. Arek naon? Bos sayang. Cincin. Arek meuli cincin emas. Aing kebeneran ieu mah euy. Urangnya bos arek ka kota ieu teh. Arek ngajual emas ieu yo. Geus we atuh bayar nu urang, murmer lah, murah meriah, urang mah tinggal ieu barangna ieu. Emas putih ieu mah asli 24 karat teu. 24 plus 2 genep. Yo, bos.
Terus beli nu urang murah, halus, urang karek meuli saminggu kapepet gitu teh. Murah teh sabaraha murah teh. Kudu jelas atuh murah teh sabaraha. Gope baik, gope. Yeuh, tok karek moal. Ieu teh 3 gram, urang mah kapepet, jual segitu teh. Daek bos, atau murah di pasar mahal. Mah kudu ngagidik deui. Ieu mah pantes ieu mah keur awewe di imah tuh aing mah. Alah tuh. Ke heula duitna heula. Ada uang, ada barang. Gampang masalah duit mah. Duh, bayar duh. Sok tadi kan duitna. Bos, benernya dibayar tak? Bayar lah murah sakitu mah. Daek atuh. Sakieu mah. Sabaraha? Ka gope. Kudu gope tuh. Sabaraha we ayeuna eta teh pisak maneh lah. Geus saya mah. Wah, mung ah. Ku ongkosna ge beak ah. Sok. Wah, mung eta buru lah. Urang itu rek mobil. Bos, Buru bener bos. bayar dulu lah kamu bade dengan duh. Yo. Urang. Nah, geusnya. Geus. Geus, eta. Nah, geus. Nah. Nah, bosnya urang ijem kebeulnya tah beureun nyangakeun cintina nya ieu. Tapi artosna hek. Nuhun ah. Ieu nya. Tah, bos, ayeuna mana teh urang? Teh ulah. Naon itu naon? Ayeuna. Malah ka tadi menang urang. Oke gampang. Awas Gampang beres. lah kamu. Kita tadi nyamperkeun teh manya ulin jeung tokenya euy. Ini udah gidi. Mana we Weh, bah. Ringkit ya. Oh nya eta ampun budak ka balik teh heula. Balik ke mana atuh? Mulang. Sok, Iana ke mana? itu tos di ditu ngan budak. Karek mulang abah mah. Oh, rek mulang. Heeh. Si Neng nangis balik teh heula tadi teh. Neng, Ah, si Neng nangis balik teh heula. Ieu mah tak abah ringkit. wah, henteu teu balik. Balik mana? Wah, kasusukan. Si Neng mah. Kasusukan. Heeh. Tadi we panggil di saung keur ngalamun gitu teh datang si Neng. Jadi saha kasusukanana? Tadi mah ada sorangan. Aduh, aing mah budak teh. Itu paur Bang, bang. bang, susul. Ya ke mana maneh? Balik. Wah, ini jadi kak. Abdi itu Terang heula ku aing. baju bah. Paur. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Udah gak bakalan nemu di kota yang kayak gini tuh ih. Ini enak pisan. Dia bisa dipakai di motor nggak ya? Ade ja, trik kurang. Dek manehna dikna euy. Urang balik deui. Heuh, gitu tak ada hari lemah jahat mah kudu dilicikan deui. Kesel aing kita ke preman gitu. Bah. Naon? Ka mana? Rek yang budak. Oh. Salaman ya bapanggih. Poho ada budaknya si Neng ke sawah cenah ka wahangan tadi teh. Oh, ka wahangan ya. Oh, cek biar yan teh tak balik nyender ka wahangan, malah aing di wahangan. Heuh atuh. Mana ka mana? Iya urang teh tah geus tulungan si ieu teh
dipajak ku si Dudu jeung ku si Bos Pratama dipajak. Jadi si Bos Pratama jeung si Dudu teh arek mere cincin tah ka budak Abah. Ngan Si Pratama teh merek cincin. ngan duitna geus ieu dipajak tah cerita Si Dudu. Ngan untungna teh ayeuna mah duitna geus balik deui. Urang boga cincin palsu pamere tah ti budak Abah. Dibere cincin palsu urang teh. Si kurang dijual teh ka si Bos. Jadi urang ngajual ieu cincin palsu. Jadi berang di duitna kurang tah. Itu nyokot duit teh dan mana-mana. Tah jigana ayeuna si Bos Pratama tah jeung si Dudu pasti kerenangan budak Abah tah arek mere cincin. Anjir. Bukan kedewahangan euy. Susul buru-buru. Asli mana bener enggak bohong teh. Dosa atuh ngabohong mah. Aduh. Besoknya Iya, kumaha ya? mung berat udah. Balik ah. Jangan orang wih. Bos, tuh. Janda pirang. Itu Nu itu, Bos. pasti Jelas. asli deh. Asli. Ayo. Oke, Bos. Ada apa ya? Ada sesuatu. Kenapa? Jangan kalau mau pulang sak duluan aja ya. Teteh di sini dulu. Ada apa tuh? Ini teh Akang teh. Waktu itu langsung mau bikin bersih-bersih. Itu masuk. Ada ini Neng. Apa ini teh Kang? Ini teh cincin buat Neng. Cincin buat Neng? Iya. Barangkali Neng suka. Iya sih, cuman kok kayak kenal ya cincinnya ya Kang ya? Kenal di mana? Kita nang beli Neng. Ini Akang beli sendiri. Iya. Tadi beli, Bos, di pasar ya, Bos ya? Iya, beli sendiri. Beli di mana? Di pasar? Di pasar ya, Di Bos? pasar, iya di pasar. Ah masa sih? Beli. Iya, betul. Serius ya, Bos ya? Iya, serius. Kalian nggak bohong kan? Enggak ya, Bos ya? Masa kita Sama sekali. kita iya. bohong ya, Bos ya? Enggak pernah bohong saya. Bang. Enggak. Jadi ini teh maksudnya ngasih cincin ke Neng teh? Iya, Apa maksudnya? buat kenang-kenangan Buat kenangan-kenangan aja? atau mau gitu lah. Nah gitu apa tuh? Bahasa Sunda ada tuh mau gitu. Tapi ini teh Kang punten ya. Ini teh cincin teh sama Sama punya yang punya Neng, tapi Neng teh dapatnya cuma dari Ciki, hadiah Ciki loh. Wah, masa Neng? Iya, makanya ini bener bohong apa enggak nih? Enggak, ini dari ini beli betul-betul beli. Nggak percaya Nengnya. Ih, Neng, itu mah serius, Bos ya, Bos ya? Itu Iya. mah dapat beli serius. Tapi tadi bohong, Neng. Itu bukan beli dari pasar. Itu beli dari siapa, Bos? Si Bonen ya. Oh, bener tuh. Itu beli dari Kang Bonen. Oh, pantesan. Ini tuh dari Kang Bonen. Iya, itu dari Kang Bonen beli. Atuh bener, ini teh punya saya, hadiah Neng. Ciki. Iya, Abah. Ngapain kamu di sini? Ini habis dari sungai, Bah. Kan katanya tadi Abah mau pulang kamu teh. Abah sendirian ditinggal bawa ini segala repot. Ya, coba jangan marah-marah, orang main sebentar doang. Itu Ini apa? cincinnya tuh, dikasih si Akang ini cincinnya. Abah sudah tahu duduk permasalahannya bahwa ini kamu sudah tidak jujur. Terus mau mana nama ke majak. Itu hasil kena majak, Bos. Iya, tapi Bah, itu cincin dapat beli dari si Bonen. Maneh teh menang meuli, cincin eta teh menang meuli. Kan hasilna tah duitna. Duitna teh maneh teh menang nyokot, menang ngarampok di jalan. Nah menang kitu, kalakuan kitu. Abah mah teu ngijinan ka sasaha ge, komo ka budak Abah. Hayang ka awewe mah kudu jujur atuh. Jangan menghalalkan segala cara atuh. Teu bisa kitu ah. Kamu pulang. Sama Abah pulangnya tuh. Ayo, Pokoknya sini, Neng, intinya bawain. nggak boleh begitu. Mangga. Ya, Bah, maaf. Bah. Sini atuh Neng pulang teh. Oh, salah, Bah.